Assalamualaikum dulur selambur baraya salam dunya. Septos biasa tatrana miharja baris nyarengan baraya sadayana dina dongeng Sunda judulna Tanggung Jawab karya Maman MS. Mangga baraya wilujeng ngadangukeun. Di hareupeun kantor polisi manehna ngarandeg. Anu tadina geus gilig teh malah ngahaja ngajujuk kantor polisi nu pangdeukeutna. Ayeuna mah jadi mandeg mayong, hatena sabil antara asup jeung ulah asup, antara masrahkeun diri jeung kabur. Mun masrahkeun diri aing tangtu langsung ditahan, dibui. Bisa kumaha teuing indung aing, piraku teu nambahan panyakitna mikiran aing. Mun aing dibui tangtu moal bisa usaha sakumaha biasana. Sahan rek mere duit ka indung aing, ti mana keur daharna. Mun kabur tangtu aing moal ngarasa tentrem. Meureun hirup teh teu leh asa diudag-udag, buron. Gerentesna. Ras ka indungna anu geus teu kuat teu nangtung-nangtung acan, katerap panyakit kalingsir jeung ambejen cenah. Ngan karimanehna anu jadi harapan indungna teh. Lanceuk-lanceukna mah nya oge kawilang geus rada bareunta. Usahana kawilang maraju, tapi tambelar ke indungna teh. Ari Kang Darman, Kang Uha jeung Cinining teu harayangeun nyaho kitu kana kaayaan emak. Cek manehna ke indungna basa ngarasula ngeunaan kaayaanana. Anu mata kitu ke meureun teu harayangeun dih. Keun bae da mau ge teu ngarasa kahesian ku lanceuk-lanceuk maneh teh. Tembal indungna. Teu kahesian kumaha ari emak, santeun oge indung ka anak lain. Maksud emak teh teu kungsi nyenangkeun cara batur. Kapan lanceuk-lanceuk maneh mah ti luarna lagi diurus ku batur. Ya meureun ayeuna oge mikanyaahna teh ka batur deui we kanu ngurusna. Teu ngarti. Teu ngarti kumaha ari maneh, kapan kitu buktina. Ari batur mah da batur atuh mak, moal cara indung sorangan. Lah geus wae dih barina ge moal cukup ku diarep-arep. Tapi kapan kaayaan emak batan sakieu? Mama sakit geus ngarasa sugem mak. Atuh tadi ngarasula. Ngarasula sote ku ieu kalingsir. Kumaha ari emak? Maksud emak mah sugem mak peda boga keneh anak model maneh. Anak emak teh teu kabeh burung cara bapa maneh. Geus lah mak, teu hayang ngadengi deui soal bapa. Hideung mak, hideung bapa teh. Hideung ka kulit-kulitna malah. Tanggung jawabna ruksak, bejad. Nurun ke anak-anakna iwati maneh. Wa teuing mak. Caca kaayaan maneh batan sakitu, tapi kanyaah maneh ka emak karasa pisan. Reueus mak teh, nu matak ayeuna oge mun bisa mah ulah waka ninggalkeun emak. Keun we heula di desa poe 2 poe deui mah. Kumaha ari emak kapan digawe? Kumaha atuh? Wayahna we piraku sugan dulungan maneh oge teu ngamaklum. Indungna ngalengis. Manehna ngahuleng bingung. Mun teu digawe meureun moal meunang duit. Buru harian kitu atuh sapoe teu digawe teh lapur keur poe eta mah. Tapi ningali kaayaan indungna anu sakitu pikawatireunana nya maksakeun 2 poe mah nungguan indungna. Malah sasat alatan kitu manehna ayeuna ngajeng-jenah hareupeun kantor polisi teh. Lantaran hatina can merean pikeun asup ka kantor polisi, manehna lempang lalaunan ngaliwatan kantor polisi. Lempang beri tungkul mikir pepetaeun. Moal kitu aing teh dorakati indung. Tapi beraku. Indung aing mah boro-boro ka aing. Geuning ka lancik-lancik aing ge anu sakitu karoblogna nu taya tanggung jawabna selaku anak kakolot teu wani nyupata. Kitu kieu oge teu boleh ngamaklum. Gerentesna beri reg eureun lempangna. Manehna malik terus melong kantor polisi. Asup wae kitu. Ulah lain salah aing ieu. Indungna ngalemeng di dina pikiranna. Wejan aya nu bisa ngubaran panyakit emak teh di padalarang. Cek indungna beri nyengir nahan ka nyeri. Manehna oge ngarti indungna nyarita kitu teh lain ngabejaan tapi ngajak. Da kudu ku duit meureun mak, keun we atuh heula
Wayahna kapan aya keneh daun handeulem, urang leob deui wae. Enya nya. Manehna ngahelas, cacak mun bogaeun duit mah moal diisukeun deui. Harita keneh oge meureun indungna dibawa ka Padalarang. Tapi da kumaha atuh rek nginjem ka saha? Sapoe dewe atuh di asa kareueung mak teh. Ari aya maneh mama teh sok asa kaubaran. Cek indungna basa manehna bebeja rek digawe. Atuh beuki bingungeun wae. Kitu kumaha kieu kumaha. Hayo bae nungguan, ari ukur nungguan nungkul mah asa percuma. Da teu boga keur ngubaran. Rek maksakeun indit sok sieun indungna kumaonam. Tapi isuk-isuk tadi mah manehna maksakeun indit teu bebeja-bebeja acan ka indungna. Cek pikirna keun bae da keur indungna keneh. Najan kitu angger ari gegebegan mah aya sieun kitu sieun kieu. Perkara teu boga keur ongkos kumaha engke masing kudu lempang oge jadi. Pira aku teu kuat lempang ukur kira-kira 10 km mah. Ti imahna ka jalan gede kurang leuwih 1 kilo. Tidinya kalio tempat digawena moal leuwih ti 10 kilo. Nya we manehna lempang. Hadena isu keneh teu panas teuing. Ah dasar geus kitu we. Di satengahing perjalanan aya mobil selip. Manehna milu bantuan kenek, milu ngajungjungkeun mobil. Minang kaburuhna manehna meunang milu tumpak nepi ka parapatan teu jauh ti tempat digawena. Tidinya mah lempang oge teu sabaraha. Kasampak teh para pagawe didinya keur baraeud. Sing horeng dununganna keur ambek-ambekan cenah. Mimitina mah nanyakeun si lain kunaon cenah nah moal balik deui. Duka atuh da terus murang maring euy. Cek salah saurang babaturanana. Cung buru-buru nyampeurkeun ka ditu. Manehna ngahulang sakedeung terus asup ka kantor dununganana. Kasampak teh nya we dununganana keur jamedud. Trot manehna nyiduh ngarasa sebel ka dununganana. Hati-hati kehed ciciduh teh. Aya nu molotot ka manehna pedah rek kaciduhan. Manehna ngagebeg. Hadena we nu rek kaciduhan teh teu kepapanjangan terus ngaleos. Ku manehna dipelong, si horeng nu rek kaciduhan teh asup ka kantor polisi. Teu lila kaluar deui ku manehna dipegat. Hapunten we Pak, teu katinggal manehna poyong kodan. Naon? Mun tadi Bapak bade kaciduhan ku abdi. Oh, teu naon, cek nu rek kaciduhan teh bade terus nelek-nelek ka manehna. Ke, siga si Darman cenah bari nunjuk ka manehna. Darman mana Pak? Ah henteu wawuh kitu. Manawi we Pak, pedah abdi oge gaduh lanceuk karana Darman. Si Darman pemborong ngakuna mah. Leres Pak, da pun lanceuk oge pemborong, ari kitu. Ngakuna pemborong soteh penipu. Tuh geus ditahan. Cenah bari nunjuk ka kantor polisi terus ngaleos. Kang Darman, ah lain meureun, lain lanceuk aing. Gerentesna. Hatena beuki murang ket basa rek asup ka kantor polisi teh. Meureun aing teh dihijikeun jeung tukang tipu, bangsat, copet. Hatena baceo. Najan kitu lir nu katariku semprani manehna lempang asup ka kantor polisi. Pak, upami bade laporan kedah ka mana nya? Manehna nanya ka nu keur jaga di lawang. Itu tuh ka piket tembal nu jaga. Nuhun Pak. Manehna nganuhunkeun bari terus nyamperkeun kantor piket. Manehna haloho. Bade naon Pak? Ceuk polisi nu nyang hareupan meja. Di luhureun mejana aya mesin ketik. Hareupeunana aya nu keur diuk duaan. Bade lapor Pak, tembalna. Mangga calik heula we antosan sekedap, ceuk polisi nu tadi nanya. Manehna diuk digigireun duaan teh. Saha jenengan teh? Polisi anu yang hareupan mesin ketik nanya ka jelema nu aya di hareupeunana. Wardi, tembal nu ditanya. Padamelan? Pertanyaan-pertanyaan ti polisi ka jelema nu keur ditanya asa ditujukeun ka manehna, dina hatena manehna ngajawab. Abdi pun Edih Wiharta damal di Lio pabrik bata. Ieu Pak, abdi teh tos maehan dunungan. Manehna teu kebat, da nya ukur dina hatena. Kaicalan naon Bapak teh? Polisi nanya deui. Geuning lain nanya ka manehna. Pikiranna ayeuna mah ngalayang kana kejadian tadi, memeh indit ke kantor polisi.
Rek naon maneh ka dieu? Dununganana nanya tegeug pisan. Bade didamel pak. Ngeunah we sangeunahna. Na ieu teh perusahaan bapak maneh. Dununganana wera. Maksud bapak, dasar belegug si laing ti mana? Wangsul heula pak pan pawartos heula ka bapak oge. Bebeja sabaraha poe? Dununganana molotot. Mohon pak lumaos lepat. Pawartos mah abdi teh bade pulang dinten nanging pun biang teu damang wales. Teu hayang nyaho eta lain urusan dewek, na teu nyaho keur loba pagawean. Terang. Nah atuh sanggem abdi oge pan pun biang manehna teu kebat kaburu disentak. Pun biang rek modar lain urusan dewek. Dikitukeun mah nyel manehna ambek nafsuna bijil. Ah teu kedah kitu pak. Teu rumasa salah balik. Geus teu meunang digawe di dieu. Pak. Teu keluar. Sabot dununganana nonggong ku manehna kareret aya raket tenis. Leng sakilat manehna ngarawe raket. Habak rubuyuk dununganana rubuh. Kacida teuing sia ku aing mah dipupunjung indung aing teh. Sia nu kudu modar teh mah. Cek manehna beri ngababet ke raket. Tapi teu buru ngerasa reuwas basa katinggalian jian dununganana tempes-empes. Nu tadi ditanya ku polisi geus ngaleos bari ngajijiwing kertas secuir. Abdieun pak, cek manehna bari nunjuk dadana. Kayak sakedapnya, ieu bapak ieu hiji deui, tembak polisi bari nunjuk kanu digigireun manehna. Sabot kitu manehna ningali aya lalaki di bangkol diiringkeun ku opatan. Di antarana polisi duaan. Sanggeus sidik manehna ngaranjug sabab boh kanu di bangkol, boh kanu duaan deui. Manehna teh apal. Nu di bangkol sidik Kang Darman. Nu ngiringkeunana nu saurang mah nyaeta nu rek kaciduhan tadi teh. Nu hiji deui dununganana. Manehna tungkul nyebutkeun beungeutna reuwas pacampur jeung atoh. Ruasna nya geuning Kang Darman ditahan. Atohna dununganana teu paeh. Alhamdulillah moal tulus meureun dibui teh cek hatena. Hadena teh lila oge jelema anu digigireunana ditanya ku polisi teh. Manehna bisa rada jongjon neger-neger maneh. Mangga pak ngalih calikna cek polisi ka manehna. Manehna ngagebeg asa kagareuwahkeun. Oh mangga. Tembalna bari terus pindah diukna jadi pahareup-hareup jeung polisi nu nyang hareupan mesin ketik teh. Aya naon pak? Polisi mimiti nanya. Iya pak, abdi teh adina itu Kang Darman nguping wartos pun lanceuk ditahan. Abdi teh yong terang persoalanana. Duka kumaha manehna oge heraneun pedah ngomongna ka polisi teh jadi kitu. Kayak sakedap atuh. Leres bapak teh raina. Cek polisi bari mukaan buku gede nu aya di katuhunana. Mohon pak. Nipu nyandak bata 250.000 teu mayar. Cek polisi sanggeus maca berita acara ngeunaan Darman. Oh gitu. Nuhun atuh pak bade permios wae. Manehna nangtung terus ngaleos mawa hate nu teu puguh rasa keuneunana. Cag baraya mung sakitu dongeng Sunda anu judulna Tanggung Jawab karya Maman MS. Hatur nuhun kana perhatosanana. Tata Dina Miharja pamit permios.